Ini adalah pertanyaan ini. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolong itu pertanyaan, masya Allah. Halo. Karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikirkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitab nage. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sekinya urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana, saha nu dae perang siap. Saetik. Ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina. Demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel aja Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobas tukur negara. Tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain kitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan urang. Dipaksa. Kuari selalu. Sehingga orang menyaritakan negara Islam dia lah nanaonan sehingga gitu kan orang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lah orang nyaritakan negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Atuh aing teu ngarti. Heula asal jarita bae asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ya makan keur ngaji supaya jauh maksudna, supaya paham doang. Nah, guys, kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari selarut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kajen kumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian dana melalui perekonomian. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tidak nuturkeun nyana. Embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam urang mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu mangkung bank bae kuari. Beli gincu bank kuari. Beli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Sedek takbir sholat si jadi adan. Puyeng aing. Iya negara. Nah, cerita fikih mah kos kieu.
Ieu kedek jaritakeun kenapa Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan nu bisa berdigawe kana awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Ieu lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha nu ngabangun Yahudi. Senapan eta aya mang haji anu mang haji duitna nang ti mana tibang aya Yahudi tibang aya bang boga saha negara Cina Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon tuh Gading dan lain sebagainya apakah make duit nyana sorangan cadu Cina mah make duit nyana cadu budurhan hadebak moal nanan kudu make duit negara kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan ning setik nu dianggunkeun muka luarna triliunan maju duit negara teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang kumaha negara emang duit negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, jokot duit tibang. Nah, udah sekarang mas saya mau tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, gue tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mau terima beres ya. Ini harganya sekian, jas dikasih, tak. Artinya nama mereknya duit kurang iya. Urang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya nak duit urang. Inju, maju, alhamdulillah ya nama tuh maju balik kan mah ditu masalah. Jadi orang nu bodoh perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu meuleut teu ngarti ge kadang teu ngarti eta mah supaya babari doang bahasa aing dah nah kuari kieu tet Indomaret Alfamart kabeh nu saha nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah ti bangkrut udah jual aja dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu nek dimaksudna ge dibeli jual kunya dibeli kunya wow barang dibeli buat deh artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari Indonesia ieu kerja ditakeun ka bangkrutan perekonomian Yahudi model kos kitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi cenah nu Pak Haji kerjasama engke nama dijual ka jeung kuku mage nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun bere nu boga manajemennya asal nu boga manajemennya nu nyana bal berarti gua dikasih kuasa ikan punya ekonomi tinggi di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot punya anak kabeh dibawa ke negaranya ngeri hati orang ngeri lamun orang nyawa kok bisa kos dia sih sistem ayah di negara orang kok mau kuari Cina datang ke orang ingin pabriknya nak karyawannya anak ayo orang nonton dek nanaonan kabeh karyawannya nak didatangkan di ditukannya orang nonton kan di orang lo menuti gawe kok nyana kabeh sih iya ku bahas sih tuh hesek awas tak mulai tak sih ada tak sistem salah nah iya kercarita memang kos di negara lain negara Islam mah keputusan saklek dilugar atau kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi otakna ahli politik ya memang politik bagian manusia demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat rakyat doang lu dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana anu keur utar atur nyana nah ieu
Lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah nggak boleh, seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Da kumaha tuh aja da kumaha urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi, mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik lalaki keluar awewe weh kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ibu kan lalaki itu bisa cewek cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat kontraktor awewe nimbris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas, sebab di negara Islam mah lain gitu kujana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari salah satu negara orang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosial tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga je cenah teh mah kulo mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai bae nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tu iuran bae geus pokona mah aju jangan aing aju kumaha tu kumaha atau lebih berat emang kos itu berat ikir cerita eta kekerak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara malah mun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantak ceuk lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bab pinter teh embung di bab pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuaribah perpolitikan Yahudi, perekonomian Yahudi, budaya jelas. Budaya batu jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan aya anu Haji Soleh cinglung egle dan lain-lain sebagainya orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak itu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantap sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can nyorang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah
disebutna itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing gak sih? So protes bae sih mah. Atuh dibedakeun sa itik bae wayahna bae sis. Sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah ithnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong angke kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh syahadatu bainikum utawi nyakseni di dalem antara sira kabeh idza hadarat tatkala hadir ahadakum ing salah sawiji sira kabeh apal mautu maut ay asbabu tegese pirang-pirang sabab mautinal wasiat ing dalem nalikane wasiat istani iku wong roro Jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetep saking sira kabeh. Khabarun bimana lamri yaiku khabar kalawan mana amr yushhid sebecik nyaksiakeun yahat wa dapat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat li baina kadalapan baina alal ittisa'i iku tetep ingat tasih narima gajembarkeun pemilih wahina badalun min idzalan utalapadina iku dadi badal saking lapan idza azhar pun li adhar atau iku dadi zarab kadala pada dhara awaqarani atawa kang wane karane min gairikum kang tetep saking salian sira kabeh gairi millatikum tegese saking tegese salian agama sira kabeh ini in antum lamun tuniba posira kabeh darabtum tegese tuniba atawa lamun lumaku atawa lamun nyaba antum tegese sabasira kabeh darabtum tegese lumaku sira kabeh sapartum tegese nyaba sira kabeh iladhi dalam bumi fasabatkum musibatul maut maka ngenani kuming sira kabeh apa musibah maut tapi sunah umakang nyengker sira kabeh ingkarane akharani Tawakafuna tegese ngandhegaken sira kabeh ing karone akharani sifatun yaiku dadi sifat li akharani kadua pada akharan min ba'da salat saking zauzana salatil asr tegese salat asar
ayo kasima di maka sumbaya karani akharani alipani tegese sumbaya karani akharani billahi ing Allah inir tabtum lamun mang zara kabasagakum lega sama mang zara kabapia ing dalam syahada wa yaqulalilan ngucap ya akharani ilapan lanas dari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada billahi Allah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan nakhudhu kang bakal ngalap ingsun sadahu ing zaman badalahu bid minad dunya bian daliba bihi badalahu ing geganten Allah minad dunya saking dunya bian daliba kalawan yanta bian ahli bagalawan yanta zumba ingsun sadaya bihi kalawan Allah nasadato nyakseni ingsun sadaya kadiban ingkang goron li adhi kena arah zaman walau kana al-muqsamu lahu al-masyhudul halan sanajanana itu pegang dan sumpah apa lau kadai kang adokang dan saksian ya apa lau kadai kang ikuzakur bakang anduani karabat korobatan minat tegesa korobat saking sun sadaya wala anak tumu lan orananan nung pedakan ingsun sadaya syahadat Allah ing syahada Allah alati amarana biya kang maranta ya Allah na ingsun sadaya biya kalawan syahada inna satura ingsun sadaya idana itu terkari-kari ke katam nauin katam nau lamun ngumpetakan ingsun sadaya ing syahada laminal asimini ku yakti wong kang doraka kabeh iku yakti wong kang doraka kabeh. Ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna. Di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ayat anu etama ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum batalina jeung agama diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kakuatan demi agungna agama mampu urang make tangan besi gunakeun teu mampu urang make lisan bae teu mampu maka lisan ge pabiqalbihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku ari mah sebab ngurusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeuweuhkeun korupsi bae ge geus nu mampu kiai ngaromong gobe geus teu dianggap neraka geus teu kadeulean ku mata hatena malah makin tambah deui disajaba korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiaina ge kuari maka sogok ieu geus teu dianggap. Kemudian itu ayeuna mah tatanan-tatanan nu lainna di Indonesia geus ese. Dibangunlah bangsa sarana-sarana permaksiatan. Sarana tempat mabok, tempat judi, dimimiti hotel, night club dan lain sebagainya. Saha nu wani kuari dakwah bil yad dakwah bil lisan ngan saukur didarengkeun doa. Tersentuh di antara 100 hiji gejan puguh terus kabelah dina dakwah bil qalbi berarti geus lemah jasa calcel mun geus dakwah bil qalbi urang teh calcel sarana-sarana ibadah kafir kelenteng da gereja teh dengan dasarna ketika urang ngadukeun ka pamarentah dibere orang bahwa di negara orang demokrasi hancur-hancuran. Namun di daerah orang dek nyieun gereja betapa gampang na hese orang dek usul mun lain maka demo hara hese tapi di irian orang dek nyieun masjid hese jasa.
udah-udah degin masjid luar biasa lah koskarari mantak lamun Aceh yang mandiri lamun Banten yang mandiri Papua yang mandiri lantaran merenan teka rasa uluran tangan di pemerintah iker carita kenyataan anak geus teu mampu berarti dakwah teh. Nah iyalah orang bilisan geus teu mampu biqalbi, namun geus biqalbi berarti rentul dijen kesempatan. Geus makin rusak. Nah, tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Urus diri, urus keluarga. Anak incu urang ulah sampai ka terjerumus. Urang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP geus hebat. Ulah boga HP-nya cengnya cek panak ai abah boga abah mah boga ge parantina leutipina doang cak anak teh nya kos kitu mah ceng ulah sok main PS-nya ai abah ai sok kituan teh di mana naon eta mah PS khususon teu bisa anak dinasihatan kok kolot coba kolot lagi kos gitu dengan nasihatan kolot sok nonton TV-nya cengnya aya abah itu sok dihareupeun TV nak abah mah ngadaikeun berita na doang sabaraha menit ngadaikeun berita bah aya 20 menit pan sok angel sian nempel bae deui kamari teh pan mah keur aya ting-ting teh lah bagenya Sebareres mal bisa dinasehatan pamajikan dinasehatan tuh bisa ieu urang boro-boro kabatur pamajikan jeung anak ge geus jasa kanasehatan masyaallah ya akhir zaman jasa alaikum anfusakum ieu di akhir mata Sayyidina Abu Bakar cerik ge beuh lamun jelema geus ngamalkeun ka ayat ieu meureun mana teuing lemahna eta iman di akhir zaman lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya aya nu maen gaple sapeuting geus teu bisa ngalarang-larang acah geus teu bisa ngalarang-larang acah barang di dieu ku urang budak gandeng amat deuk dilarang di dieu ku urang jajaro tah mah di tukangna aya lurahan paingan deuk ngalarang kumaha tuh teu bisa geus teu bisa di pangkalan ojek dirinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi saha nu bisa kos gitu teu bisa belah dituna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa geus tinggal digunakeun ayat ieu alaikum urusanana agama setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek jaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia selalu kitu bae lamun nyaritakeun akhirat nyaritakeun dunia lamun nyaritakeun jujur nyaritakeun batil lamun nyaritakeun mukmin nyaritakeun kafir ieu ge tadi nyaritakeun agama kuari nyaritakeun dunia. Cuman ayat ieu mah hese jasa. Kaheseanana ti mimiti irobanana hese. Nomor kadua maknana hese. Nomor katilu hukumna hese. Iroban wa maknan wa hukman. Ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara Al-Qur'an. Tanyakeun coba ka urang, emang hese? Cak urang teh lain eta bae kula mah hese kabeh. Nu kamari-kamari ge hese. Ai nanyakeun ka urang mah kabeh hese. Jadi nyaritakeun panghesena teh ieu adalah cak ahlina, cak para mujtahid. Sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun aya nu nerangkeun bahwa hukum nama tetep tapi ieu adalah lapan nama mansuh ayat ieu teh aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayat tetep aya
berbagai pandangan-pandangan para mujtahid. Ieu teh lain lalagan, jasa. Sehingga degieun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat. Mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum. Aya ijma sepakat jang urang kuari. Nu mantak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup bae Al-Qur'an. Sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana. Makna-makna Al-Quran sehingga ngawujud jadi hukum. Sok rojong ku hadis Bukhari mampu henteu nyana. Cak nyana teu kami mah eta nang Quran ge nang Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema teh. Lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantap naon goblok. Aing goblok-goblok sia. Tuh ieu jelemana. Aya mambung aing ge. Sieun. Ieu mah eueuh lah. Hiji dua siapa tak nu yang digoblok nu aya lah. Cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taim. Atuh urang ge matak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nyana mah jadi Mu'tazilah. Atuh matak naon deuk make mazhab Imam Syafi'i. Lamun sia konsisten ulah make ulama, ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polos sia coba. Gitu atuh ndek make Quran ayeuna huga teu becus ya ndek ngabongkar Al-Qur'an mun aya di aing disoekeun we barewek aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang baheula mah tentrem di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil, eueuh nu masinikeun usoli, aya ge di Tangerang mah di Jatigintung ge lah saperkecil geus pararaeh sama Allah. Teh aku tsunami. Aya ge di Pandeglang, baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh. Aya ge belah dituna di Cipondoh, Gondrong lah saeutik mah ka ditu. Tapi untuk kadieu mah Tangerang Kota, Tangerang Barat, Tangerang Timur, kaditu Timur Utara, nu ngamasalahkeun tahlil, marhaba, usoli, kunut, nu ngamasalahkeun tarawih. Sugan di ditu mah tarawih 20 hiji ditu 8, barang loba perumahan ku ari nu ngeusina urang Jogja. Orang Jawa Timur, orang seberang, mulai sa masjid pas ini, cek nu ieu 8, cek di 20, cek ieu 8, cek 20, timbul pas ini. Pas ini nu belah dieu, kok make tahlilan segala udah mati mah mati aja, kok pakai tahlilan segala itu bid'ah. Cek anu saurang teh bid'ah ya gua udah bid'ah aja lu, jangan pakai ngomong-ngomong, ntar gua sobekin lu mulut lu. Ribut di perumahan. Tangerang mah tentrem, Serang tentrem, Pandeglang tentrem. Ieu mah satu suara. Didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskeun ku para ulama. Kos kieu yeuh ti baheulana. Ieu keur carita karuhun, keur carita dalilna atuh jelas. Aya kitaban, tinggal dibaca bae. Kuari geus ing harewos bae timbul dari PKS dan lain sebagainya. Mantak anak urang encan beunang ku Kristen mana nauzubillah jeung ku Yahudi. Tapi eta tah PKS mah geus asup ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana. Masyaallah. Baheula mah aya Persis teh di Bandung bae, di Pajagalan di ditu teh tah emang di dinya gudangna. Tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba. Hartina eta mah atuh hak masing-masing, tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah. Di waru geus aya Wahabi hiji. Di Tereup geus aya. Masyaallah ngan di Cilongok doang tatarina geus aya nekembangkeun. Sioneun baliknya na kujar kacir. Eta geus unggal lembur. Masyaallah. Keun kuari mah encan karasa kakarak pas ini kitu doang. Ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu. Henteu masantren akibatna serangan-serangan nu kitu terus atuh memeh kaserangku itu ku eta heula. Kuari geus loba nu ngalelewe lah mah geus pae mapaya-paya apa walau sok disedekahan-sedekahan. Bid'ah teh kos kitu yang moal ngocor pae mah jang dosan hirupna ge. Kisah ayat dan bebeja kakula kos gitu di sekitar urang. Baca na kiai teh budak ngomong na kos gitu. Bibi ndek dan teh sedakona.
bibi mah cenah nek nurutan ka kiai bae sedekahan eta mun budak marah kita ka dieu mau golok tan jeung embena age saya segitu masyaallah ya ada ringgis iya hese ieu mah aya ti hese hiji jik nyaritakeun patali soal dunia ayatna jadi mimitian ku ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu iman Kristen, Katolik, Buddha, Protestan keluar khusus jelema nu iman syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut syahadatu jadi mubtada khobarna adalah isnani Imam Imriti ngejelaskeun wal khobarus mundur tipain usnida mutabiqan fil lafzihi lil mubtada di Imriti mah dijelaskeun mun urang ngaji nahu bahwa mubtada teh kudu mutabakoh jeung khobarna ai di Alfiyah mah geus langsung ku contoh bae mubtadaun zaidun wa azirun khobar in qulta zaidun azirun mani tazar geus aya di bahasa zaidun azirun zaidun isim zat dijadikeun mubtada azirun isim sifat dijadikeun khobar sapagodos eta teh lantaran mufrad pada mufrad geus jelas di Alfiyah mah lantaran Alfiyah mah teu meunang loba-loba bahasa tuqribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badza biwadin munjazi make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa tuqribul aqsa bilatin mujazi make lapad anu singkat cukup ku zaidun adirun tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khobar teh kapan isim nu diropakeun anu kudu mutobako jeung mubtadana mun mubtadana mufrad atau khobarna ge kudu mufrad lamun mubtadana tasniah atau khobarna ge kudu tasniah mun mubtadana jama atau khobarna ge kudu jama lantaran aya khobar eta adalah hukum geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana ai ieu syahadatu mufrad ai isnani khobar pan teu akur teh cak Alfiyah teu akur cak Imriti ge teu akur heseta mulai tah heseta komo nu teu ngaji mah kos kitunya komo nu teu ngaji mah cacak anu ngaji ge nu ngaji baheula mah aing nyaho ai kuari pohoan pan bisa poho ku sekupi kahalangan aduh eta pagawean budak sabenerna teh aing ngalalaga siapa nu teu mondok nu mondok mah teh geus teh aneh teh kos kitu mah teh aneh geus mondok mah teh atuh nyaho jasa mah pokona asal geus saji jurumnya beus nyaho tah mah nah di mun teu mondok aing ngalalaga sia bungan situ mah rondok naon tuh hirup jadi akhirat itu pernah mondok henteu nyaho ka hukum henteu atuh ieu teh nyaho ka hukum aja teu mondok wayana cek malaikat di makan neraka aduh ulah teh malaikat cek nya ulah ka neraka ge umur sia sabaraha keur di dunia 60 tahun teu pernah mondok saminggu-minggu acan henteu atuh sia teu nyaho ka hukum berarti atuh eta ngambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae ngan kula sok ngaji mingguan di mana di Cilongok di mana ngajina Ambon seminggu sekali dia jauh mestinya hoka hukum tamang gitu aduh cek malaikat coba dulu bukuna aya ieu ngaji nama ieu aya tapi sia mah lain nguntungkeun guru nguntungkeun tukang kopi aja sia mah ieu mah aduh masyaallah kerja teh hese ieu hese beneran ieu mah cak ulama hese ge geus perang lalaunan tatalina jeung dunia masalahna geus atuh lempengkeun make ilmu nahu bisa mubtadana nakdirkeun mudhof bisa dikhobaran nakdirkeun mudhof bisa zu syahadati bainikum isnani bisa kiatu syahadatu bainakum zusnani bisa bae kuari
ditakdirkan make tasnya zawa syahadati diutak-atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu tsnain eta mah urusan alfiyah asal urang geus ngaji alfiyah bae atropong soal maca teh geus moal bisa anu ngadeheman moal urang maca kajian kukumah ge moal bisa anu ngadeheman syahadatu bainikum tsnain goblok sia ngadeheman aing tidi tuh kitu aing ge teu nyaho sebenarnya mah geus balaya geus gaji alfiyah mah pokona mah aya nu ngadeheman kurang dipolototan bae geus tapi lamun teu ngaji alfiyah kagak fil ard fil ardu fil ardu goblok meureun aing ard sia dehem ardo sia dehem ardu sia dehem ieu mah kudu gelut iya teh mah lain ngadeheman sia ngadeheman naon pugu aing mah keur batuk bohong sia pugu aing disalah-salahkeun ku sia mah gaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae pugu batur batuk pasal salahkeun sebab teu boga anggeran eta teh kumaha lamun ngadengen nu ceramah teh nu ceramah anu teu ngaji nahu atuh kadenge jasa ku ceuli badeg dog ngaji badeg dog yang budak maca hadis baca Quran deuh aing mah arateul jasa ieu wakang nasehatan batur babacana ge teu cus beres kumaha eta teh badeg asal teu ngaji nahu bae ge beda kurang tegep ieu kan tegep tuh syahadatu bainikum syahadatu tsnain bisa atawa syahadati bainikum isnan atawa zusnain mangga lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu asli nama kapan eta teh maedakeun kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mantak dijelaskeun di dinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khobarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh ieu teh khobar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khobar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khobar wa yuratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murokab berarti engke aya naon engke rahasiana eta teh lamun di dieu khobar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan ma'ani panjang carita sebagai luhur bae can kaharti teu ngaji ge puyeng buku sia mah ngomong ngaji puyeng gitu dibantak di dieu diberean lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnani zawa adlim minkum sarua jeung lius ide sarua jeung gitu masyaallah lain lalagan mah tuh ngabongkar kos kitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal itisa berarti teh ngajembarkeun pamilih hinana jadi badal tina lapat idza tawadharok nu mantak dimufradat ge ieu teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh dek dipetak-petakeun engke tina hasil mufradatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan ke antara sifat jeung mausufna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artina asal boga martil we urang geus siap
asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum padek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideulung ke hadis ieu dideuleuh hadis ieu kekuatan hadis jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha dibuatlah engke ijma na ieu urang kuari mah geus tinggal mukaan kitab bae aslina meunang ti dieu mentak Muhammadiyah dek langsung nyokot ti Quran bae mual tina hadis mandek nyokot Quran ti hadis mual hasil ulama datang ka merek pek mual bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaran kudu malakat ngaranna sifatun dokhatun fin nafsi eta teh kudu geus di luar kepala sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya eta teh urang ngajawab sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah urang keur hees dihudangkeun ku incu urang ke udang udang aya naon mantes ieu kana budu aya kana stain naon lam yalid walam yulad sama cak incuna jadi kieu cenah ja beda tah eta teu malakat tah si aki ge tah ka Fatihah tah entar sia kana budu aya kana emang lam yalid walam yulad heuh cak aki nanti geus ulah ngaganggu aki kerek deui tolol tah aki ngan carang tanu kitu teh mun diudangkeun teh ki udang cak incunan teh aya naon mantes iya kana budu iya kana stain teh naon ihdinash shiratal mustaqim tah mah oh geus atuh ki kabeh aksi aki ge bisa sebab tama ti leuletik teh dipake salat terus udang diudangkeun ki udang deui aya naon deui mantes ghairil maghdubi atuh tinggal waladolin amin atuh ka ditunang geus beres jadi malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab 12 pan teh kudu kos kitu lamun endek nyokot hukum langsung di Quran mana jelema ku hari nu mantak mujtahid geus tutup ge lantaran eueuh anu manjing ku hari kacaletot bae kalimat bae kacaletot engke kanan gitu ngaran nahuna kacaletot sedengkeun kapan annahu ummul ulum wa sarfu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapana boga indungna doang moal anaka boga bapana doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahu jeung ilmu sorok nah kakarak ngabijilkeun anak-anakna bisa maca kitab ngaranna mentak lamun bisa nahu doang moal bisa ngaca kitab bisa sorok doang moal bisa maca kitab bade dong di ditu lagi geus dijelaskeun an-nahu ummul ulum was-sarfu abuha nahu indungna ilmu sorok bapana kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab. Ya dilempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum di dieuna dek nyaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu hiji jelema ngaran budel agamana Islam pedagang ulung berangkat manehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ke Syam ti Madinah berangkat ke Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam. Kitulah pasar dunia eta adalah mun kuari Singapura. Singapura teh adalah pasar dunia. Lantaran di mana bae singgah di Singapura. Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura, malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teu ka Mekah balik ke Singapura meuli kopi haji. Singapura. Haji Singapura. Tah ieu Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus urang deuk meulina naon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh.
Nemantak nusara rugi di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong. Nu jualan ge urang Padang. Ngahargakeunana 150.000 aya jadina 20.000. Asal bisa nawar bae jeung Padang. Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang. Pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang, di mana-mana orang Padang melulu. Iyalah, dari Singapura, eta ngaranna pasar dunia, di mana bae singgah di Singapura. Des, orang dek meuli ti mimiti nu murah datang kanu mahal di Singapura ya. Nah ieu ge Sam, untuk di timur ada Sam, budel berangkat dibarengan ku dua manusia. Hiji Tamim, nomor kedua Ade. Tamim jeung Ade adik kakak, agamana Kristen Nasrani. Dina perekonomian eueuh masalah. Berangkat di samping nu sejen rombongan disebut kapilah nyana barengna budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Ade. Bila nu sejen ge loba. Berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ke Syam maka budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih makin kritis. Nyana peutingna nulisan barang-barang. Harta saya yang dibawa, harta dagangan saya yang dibawa sekian, yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian. Rincian barang 1 piring buatan ikat. Can aya ikat itu. 2 gelas ketiga terus di antarana aya 1 wadah terbuat dari perak, 1 wadah terbuat dari emas, 1 wadah terbuat dari tembaga, 1 wadah terbuat. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian, berarti diselipkeun ku nyana ieu barang-barang, catatan barang-barang di hartanyana di panghandapan teu nyahoeun. Nuduaan Kristen teh tak ada jeung Tamim teh nyahoeun bahwa eta barang teh aya catetanana. Terus rapi. 1 hari, 2 hari makin kritis, 3 hari budel mengalami luar biasa kritis. Nu terus maut. Tidinya nyana wasiat cek budel Tamim Ade. Hanya engkaulah berdua yang mengiringi saya, yang bareng dengan saya. Dengan demikian saya wasiat, andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati, maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana, pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat, cek duduan dia nanti akan saya sampaikan. Tekebal kerlek pai. Diuruslah dengan berbagai kabilah. Biasa Islam diurus dikubur. Nyana ngelanjutkeun dagang adai jeung kitu Tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka yuk cek Tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain nama teu kabita ngan aya 2 wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh ieu mah mahal cenah yeun mah hargana. Ulah gandeng-gandeng yuk urang jual yuk. Yakin nu 2. Ya oke guys. Kuduaan nu sejen mah di talian deui, nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun lamun naon kitu ngaranna wadah, semacam wadah kitu, piring gede terbuat tina perak, piring gede 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 tina perak, piring gede
tina perak piring gede tina perak piring gede tina perak piring gede emang teu 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 kabeh mautu maut ay asbabu tegasna pirang-pirang sabab maut ketika manehana geus ngalami sabab-sabab maut gering misalna kena musibah naon bae misalna hinal wasiat dina nalika wasiat manehana ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana eta teh kudu aya saksi-saksina isnani zawa adlim minkum dua manusia na teh disipatan ku zawa adlin anu araradil minkum diantara aranjeun kabeh tahartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maut kabeneran maneh teh agamana mukmin iman muslim haju maneh dek ngayakeun wasiat kudu make saksi duaan saksina tur saksina kudu nu Islam nu iman nu araradil duanana dieun ku maneh saksi ternyata di imah mababari neangan saksi teh nu araradil teh coba gerokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad yang nyaksian kula dek wasiat bisa Ahmad Muhammad majak anakna itu bae soleh jeung masluh tanggen ka dieu aya babari dek naon cak Ahmad Muhammad dawa soleh masluh ieu kula asana lain deui rarasaan sada pararoek bener emang ngaji poek bener coba ya nu ieu beunta ieu cang tamaja ieu mah geulis urang Lampung ieu wah ieu mah kieu teu beres ieu ieu dulu nu geulis mah cang keneh bae coba ieu deuleu ieu poek tah mah emang eta naon Quran tuh kana Quran mah poek bae mah Ki Haji ai kana beureum mah nu beureum tah tiung beureum cang jaknya lo di ka mamanakeun yo kajajaden mah gering teu beres Haji emang kuane geus pararoek wasiat bae babari ka dieu mah aya naon Haji wasiat jeung geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman nu itu geus dijieunkeun iman nu kadua katilu kaopat kalima ajo melang ka si bungsu bae nya mah cekolot baheula mah kerak ayo gimana wasiat bae tah itu nu kedokan eta mah jang si bungsu bae nya saksian panjennya bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jang si bungsu wasiat tah eta kan ngeunah di imah mah aku hari di perjalanan model kibudel tadi
saat banena berangkat ka ditu agama nama Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah tamim jeung ade agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwal ti kanu duaan eta jang memang eta nu ngabarenganana kuari nyana ieu men tadi saksianana ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta